abdi bade nitipkeun Mohon. ka generasi ya. Sebab ruksakna negara Mohon. ya. Tunggu keruksakan negara lamun tos wargana poho kana budayana. Manjada wajadanya asal kayang tangtu parang. Alasan aya sejarah musik awi ya. Nah, kumaha. Angklung. Mohon. Angklung kapungkur mah mung 3 nada. Oke, Tuk siap. mampiang waktos zaman Sultan Agung Mohon. kapungkur Mung 3 nadanya? untuk mampiang. Ya. Tah, jadi abdi mayunkeun kana karya moal waka menta suap isin seueurna kieu menta ditiheulakeun. Mohon. Atawa Karyana teh can aya. karya teh can aya. Ya. Ini kan karyana teh seueur. Tapi pan kieu abdi kembali kana talek. Mohon. Eta. Mohon. Sabar ngan kade kana niat. Mohon. Awana eta dina niat. Ya. Lamun orang niat ngelestarikan tradisi ulah gaduh emutan materi. Mohon. Tapi niatan silaturahmi. Salarasna mah da di dieu teh teu aya lemur Cimande mah. Teu aya nya asli nama. Aya. Tarikolot aya oge. Nah, aya kampung Tarikolot, Tarikolot. aya Nango, Nango. aya Babakan, Babakan. aya Lembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Rampes. Penak deui sareng simkuring ku kisutan dina acara Wangkong Sunda. Suara Pendidikan Merdeka 107,7 FM SMA Negeri Hiji Cijeruk. Dina podcast dinten ieu Wangkong Sunda aya parantos dugi di Cimande. Upami nyarioskeun Cimande aya 2 hal nu biasana kaemut kuno terang mah. Sumuhun. Kahiji penca atau bela diri. Nu kadua aya 2 tempat di Cimande Bogor sareng di Mande Cianjur. Tapi samemeh urang ngabahas leuwih jero ngeunaan 2 hal eta. Simkuring dina danget ieu tos aya di Saung Pelestarian Penca Pusaka Cimande anu dipupuhuan diluguan ku Kididih. Mangga Kididih sate acan urang ngabahas langkung teleb. Kididih tiasa ngadugikeun Kididih teh saha kitu. Mangga. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, masyukurillah. Mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina kesehatan. Amin. Oge sing aya dina kajembaran manah Amin. ku syaratna wabil khusus pribados oge nyuhunkeun doa ti sadayana pangrojong doanya Mohon. dina sakumaha anu tadi parantos didugikeun ku kisutan perkawis Cimande. Mohon. Sate acan medar karena Cimande melangkung teleb Mohon. Kididih kan pituin Cimande nya. Sumuhun. Lahir kaping sabaraha tah? Alhamdulillah upami memang tadi tehnya Mohon. sate acan ieu teh abdi hoyong jelas heula Mohon. bilihna kan kieu. Aya misalkan Cimande mah nu ngagaduhanna seueur. Mohon. Nya. Cimande mah di mana-mana. Mohon. Gitu. Tah saha ari Kididih teh di mana asal usulna? Mohon. Abdi karesan nyaeta ti keluarga besar Kasepuhan Cimande. Mohon. Nyata ti Bani Ki Haji Abdul Hamid. Ki Haji Abdul Hamid teh nyata putrana Ayah Haji Abdul Somad. Nah, nya eta dina teh. Mohon. Nah, abdi 8 bersaudara. Oh, 8. 8 gitu nya. Tah nu kahiji meureun pameget, nu kadua istri, katilu istri, Mohon. kaopat abdi. Mohon. Gitu nya. Abdi lahir tahun 1865. Weh. Nah,
lahir teh gitunya. Mohon. Tepatna lahir ai kapungkur mada meureunnan tetep di lemurnya. Mohon. Nah disebutkeun lahir teh di Tarikolot. Di Tarikolot. Di Tarikolot eta upami ayeuna di Canakna Kampung Tarikolot, Desa Cimande. Oh, Cenah mohon, kitu mohon. tah. Siap. Kapungkur lahir Mohon, eta jasa. Nah eta nasab abdi. Oh, nasabna ki didih eta nya tadi. Kanggo nya sanggo tadi teh di antara 8 bersaudara ieu Mohon. abdi ge cek tadi teh asa kumahnya asa berat nanggeuyna gitu kan. Mohon. Kumargi katitipan kedah ngalestarikeun, Mohon. kedah ngajaga, Mohon. kedah ngamumule. Mohon. Naon anu tadi nu bakal dipedar engke urang tentang Cimande teh. Mohon. Eta mah. Nah, tadi kan terus dibahas ngenaan profil Ki Didih secara singkatnya. Sumuhun. Singkat apa di ngobrolkeun manca kaki hungkul tiasa sadi dinten salah Sumuhun, salah. ya. Nah, sangkan teh nyang kolong ting ka ditu ka dieu tebing kewe obrolan sanes ngeunaan manca kaki mah. Perkara Cimande nyalira. Kumaha jujutanana tah Ki? Nah lembur ieu teh sebatna Cimande atau kusabab aya penca Cimande disebatkeun Cimande. Nah, oke, abdi bade naroskeun sejarah silatna gitu. Ayeuna mah ngeunaan lemburna heula we heula. Salarasna mah da di dieu teh teu aya lemur Cimande mah. Teu aya nya aslina mah. Aya. Tarikolot aya oge. Nah, aya Kampung Tarikolot, Tarikolot. aya Nango, Nango. aya Babakan, Babakan. aya Lembah Duhur, Lembah Duhur. aya Cikodoknya, Cikodok, mohon. gitu kan. Nah, aya Leuwi Sapi, Leuwi aya Sapi. Nanggeleng gitu Mohon, kan nya. mohon. Ka Pasir Tengah, ka belah kalerna meureun kan aya Ciderum, aya Pancawati kan gitu. Mohon. Nah, di dieu ge kan kampungna teh Tarikolot. Tarikolot. Nah, Jadi asal kan? muasal Nah, coba ayeuna upami urang milarian Kampung Cimande di mana? mohon. Teu aya. Teu aya. Secara johirna cirina Cimande teh nyaeta anu mengalir ti Gunung Gede Pangrango tapi kan kahilir nyaeta wahangan Cimande. Oh, gitu. Nah, nyaeta sabana mah ciri johirna mah Cimande Dugi teh. ka Cisanane oge. Atuh semua udah dugi ka Cigede laut teh. mana dugi ka Mohon. manana gitu Dugi kan. ka Mauk Tangerangnya. Sumuhun makana Ari Cimande mah di mana-mana ge aya. Ah. Soab cai lagi nggak kahilir ka ditu gitu kan. Nah, gitu. Ngan upami secara urang batiniah gitu nya. Mohon. Sadayana teh mencata mah aya Cimandean. Mohon. Nya setiap jami aya Cimandean. Mohon. Nah, aku make nyebutkeun aya Cimandean sebab Cimande eta cai iman anu hade. Saeta cai iman anu hade. Gitu. Jadi kan Bisa. Mohon. manusia kan didamati ku 4 unsur. Mohon. Ya. Salah sawiasna nyaeta cai. Mohon. Nah, ya makana Kang Sepuh di dieu nyebutkeun Cimande nyaeta cai iman anu hade atawa aya oge bahasa naon ciri manusia anu hade. Oh, ciri Tak manusia anu gitu. hade. Janten tak wajar upami misalkan ayeuna upami milarian Kampung Cimande teu aya secara johiriahna atau misalkan ayana cirina Cimande aya wahangan. Mohon. Tapi upami batiniah mah urang teh urang Cimande. Mohon. Ya, sebab aya cai iman anu hade ciri manusia kudu nerap di manusia nu hade eta. Nah, jadi pemirsa tina segi etimologi sareng toponimi teh asal usul daerah. Kecap Cimande teh sanes lembur kapungkur mah gitu. Tapi nu aya lembur-lembur nu tadi nu aya dalapannya. Sumuhun. Nah, upami kitu tos jelas leuwih kana filosofisnya arti Cimande mah. Ayeuna abdi bade tumaros perkawis kamekaran atau munculna timuti munculna heula pencak Cimande. Tina filosofisna geuning naha aya kudu talek Sumuhun. sareng sajabina atau tina ieu nah we tina sejarahna kumaha sih pencak Cimande teh munculna. Mangga. Abdi katitipan sepuhnya Mohon. tika sepuhan sepuh upami urang nerangkeun hiji sejarah saurang Mohon. gitu kan kedah anu kaalaman ku urang. Mohon. Nah, kumargi sejarah Cimande mah teu aya anu tertulis. Mohon. Sadayana ge kitu nya. Mohon. Jadi sapengalamanana. Mohon. Ngan aya
garis besarna cenah gitu kan. Mohon. Dari Cimane teh cenah aya barahiji sih anu di Cimane anu disebatkeun atau anu dikenalnya. Mohon. Sanes terkenal samana dikenal. Mohon. Dikenal baik kumanca misalkan masyarakat di lingkungan Mohon. atau di antar daerah atau antar provinsi sampai ke Indonesia lah, sampai ke mancanegara. Aya babaraha hiji anu dikenal Cimande teh gitu kan. Nuka hiji dina dunia pencana. Mohon. Pencaksilatnya nya Mohon. dikenal gitu kan. Pada mah di Cimande sarana ada teu aya nu sakti teh sami wae nya. Malah teu aya Handap asor pemirsa. teu aya anu Iya, iya. ditinggikeun, teu aya anu direndahkeun sami gitu nya. Gitu nu kadua Cimande teh dikenal cenah pengobatan tradisional patah tulang. Mohon. Nya eta. Mohon. Aya nu katilu Cimande teh dikenal dina balur Cimandena. Mohon. Aya oge nu nyebat minyak Cimande Mohon. gitu nya. Tah eta nya. Jadi upami aya nanya misalkan tadi teh di antara nu tilu eta teh sapaket. Sepaket. Sapaket. Gitu sebab orang pasti lamun belajar penca aya keseleo, Mohon. aya pateuh, Mohon. aya potong gitu kan. Saur sepuh ulah ukur bisa ngaruksak cecen omean deui. Mohon. Gitu nya eta makana eta teh bahasa eta teh meureun termasuk ayeuna urang ge kitu kan. Ulah ukur bisa ngaruksak we. Nah aya cenah garis besarna cenah ti iraha ayana. Gitu kan. Ti iraha ayana penca Cimande Mohon. di Harikolot. Mohon. Saur sepuh gitu kan. Dina akhir abad 16, Mohon. awal abad 17, Mohon. kadongkapan hiji tokoh gitunya. Wallahu alam dongkapna ti mana gitu kan. Mohon. Anjeunna milarian saderekna saurna gitu kan. Mohon. Eta tokoh eta teh anu disebatkeun Eyang Kair. Oh, Mang Haye. Eyang Kair teh milarian saderekna gitu anu tos lami teu kapenak. Kaleresan saurna penakna di dieu di kampung Babakan Tarikolot. Babakan Saha Tarikolot. saderekna anu dipenakan di dieu teh nyata Eyang Rangga. Oh, Tah mohon. eta dititipkeun tah Eyang Kair teh nitipkeun gerakan. Nah, ya, gerakan penca tadi teh ya, gitu. Ka Eyang Rangga. Ka Eyang Rangga. Tah, sarupan tadi teh nya eta ti mana cenah misalkan kau bisa nitipkeun misalkan gerakan. Eyang Kair teh munajat ka Maha Kawasa tapakur Mohon. hoyong milarian da ai kapungkur mah bade misalkan bade milarian nganggo GPS tacan ayah gitu ya. Iwati telepati gitu kan. Mohon. Iwati kana Maha Suci Mohon. mohonkeun petunjuk. Mohon. Di pasihan gerakan-gerakan eta babariji gerakan anu kahiji disebutkeun tonjok bareng. Oh, tonjok bareng. Nya tah ti dieu mimitina eta ti kita- dieu tah tonjok bareng ka dieu nya. Nah, ieu teh lain saukur misalkan ukur gerakan yang bela diri. Mohon. Filosofina jero deui gitu Kumaha nya. tak Ki? Jelaskeun ya. Nah, gitu kan. Nah, nu kadua tonjok sabelah gerakan sami. Mohon. Nu kadua. Mohon. Ya, Mohon. gitu. Tah iya lamun cek tadi teh ya, kok kunaon ai nomor hiji leungeunna dua. Nah. Nya. Mohon. Ai nomor 2 leungeunna hiji. Mohon. Lamun cek logika urang, nomor hiji atuh hiji we gitu Mohon. kan, nomor 2 karak 2 cek logika urang. Tapi eta kan ngagaduhan filosofi ngandu arti anu bener tadi teh jang jati diri urang. Mohon. Kumaha tah? Moal aya anu hiji lamun teu aya anu 2. Nah, kumaha tah dicentrekeun tah? Ya, kieu punten bilih abdi lepat ieu mah kitu nya. Mohon. Mudah-mudahan ieu aya kanggo manfaat kanggo sadayana. Mohon. Moal aya anu hiji upami teu aya anu 2. Mohon. Naon? Moal aya urang upami teu aya indung jeung bapa. Mohon. Oh. Ya. Gitu nya. Sebab di dinya dina talik oge kan gitu nya. Hiji taat ka Allah jeung Rasulna. Mohon. Dua ulah ngalawan ka indung ka bapa. Oh. Nya ridona Allah ge tergantung kana ridona Sepuh. Kolot. indung jeung bapa. Mohon. Murkana Allah ge tergantung kana murkana indung jeung bapa gitu kan. Mohon, mohon. Makana panggede-gede dosa jelema lamun geus ngalawan atawa doraka ka indung jeung bapa. Tah eta nya filosofina eta. Jadi moal aya nu hiji lamun teu aya anu 2. Ngan moal jadi nu 2 upami teu aya aturan nu hiji. Tadina misalkan orang teh batal wudu gitu kan, atau misalkan lain mah muhrim gitu kan, antara itu antara dua hamba Allah, antara pamegat sareng istri. Mohon.
kakait ku aturan Allah, aturan nu hiji teh nyata melalui 2 kalimat syahadat akad nikah jadi indung jeung bapa. Ya, jadi suami istri. Mohon. Nah, tos jantan suami istri pan berarti kan dinya aya apa hubungan namanya lahir urang. Ya. Tah kitu jantan aturan anu hiji nyaeta melalui 2 kalimat syahadat terjadi akad nikah satos janten ibu suami istri ibu rama lahir urang indung bapak urang. Tah filosofinya jadinya Eta ada dasar talek nu kahijinya kayak kahiji sareng kaduanya. Sumuhun gitu tah eta. Terus ayeuna anu katilu urang ulah sok ngalawan kan jadi guru. Mohon. Guru ratu wong atua karonya. Ternyata jero sabarna mah kitu nya. Sabeuna upami nyarioskeun talek teh kedah nama sareng kiai gitu kan. Mohon. Sareng kiai, sareng ustad gitu nya. Kenal sebab sadayana talek teu tiasa lepas tina Al-Qur'an jeung hadisna. Mohon. Gitunya gitu. Ayeuna ulah ngalawan kan jadi guru. Mohon. Ari guru teh tadi teh anu nuduhkeun Mohon. ya. Anu tadina urang teu terang jadi terang. Mohon. Anu tadina urang misalkan poekeun jadi cang gitu kan eta guru kan. Nah, aya paribasa cenah kieu gitu kan. Sanajan bari umurna sahanapeun ti urang Mohon. tapi lamun mah anjeunna masihan misalkan ka urang bolongan atau misalkan hiji keterangan anu bakal nyalamatin eta guru. Mohon. Gitu nya. Leganya. Lega bahasa hati guru teh makana Mohon. tadi teh hiji teu aya bahasa urut guru urang cat aya Ayanya. Guru mah guru we. guru gitu kan sing seueur ai guru mahnya urang teh gitu ngan kade gitu kan kadenan kade urang ulah nganyarikeun kan hate guru. Mohon. Malah aya cenah kieu cenah cek kiai gitu kan Mohon. lamun urang misalkan nganyarikeun kana jadi indung jeung bapa aya harapan dihampura keneh Mohon. dosa nya Mohon. ku indung jeung bapa dihampura sabab lautan pangampura indung bapa. Tapi lamun geus nganyarikeun kanu jadi guru belum tentu aya pangampuran atin jadi guru. Mohon. Nah kunaon kok jadi kitu balikeun ku urang Mohon. anu tadina ngajarkeun dahar anu tadina ngajarkeun nyarios anu tadina ngajarkeun mapah teh saha pan indung bapa Mohon. ya tak berarti di samping indung bapa urang oke guru urang Mohon. tak pantes lamun urang ngalawan kan jadi indung bapa teh berarti double ngalawan ngalawan ka guru ongkoh ngalawan ka indung bapa ongkoh Mohon. Mohon. nya Mohon. nah gitu janten gitu eta tarik terus ulah ngalawan kan jadi ratu. Mohon. Ai ratu teh pemerintah. Mohon. Ai ratu teh zaman ayeuna mah baheula mah ratunya kerajaan gitu. Tah lamun ayeuna hamba atau insan silat anu belajar ilmu cimane sahanapna RT sampai saluhurna presiden ulah dilawan. Mohon. Kumargi hirup urang moal bener upami teh anu ngatur di dunia. Mohon. Teh nya gitu. Tak kasadayana ieu mah punten wabil khusus kayaknya ka para insan pelestari tradisi penca wabil khusus budaya urang anu seueur dengan keadaban. Ayo urang tuturkeun naon sakumaha program pemerintah mah doakeun ku urangnya program pemerintah teh Sukses mudah-mudahan ya. sukses sing tiasa ngayoman ka masyarakatna nya da moal aya pemerintah nu ngeceburkeun rakyatna nya pasti tujuanna mah hayang mensejahterakan. Mohon. Cuman mensejahterakan masyarakat atau rakyat tidak semudah membalikan telapak tangan. Mohon. Penuh proses. Itu saperiode, 2 periode. Ngantos misalkan pasihan kanu sanes atau itu 2 periode mahnya gitu. Tong 2 periode. Gitu. Punten ya mah gitu. Saya patahnya sareng politik, santai. Aya ieu mah orang kahoyong gitu nya Mohon. masyarakat. Supados tadi teh rakyat ini teh 200 juta ini teh rakyat Indonesia teh. Tos 300 langkung kan. 300 langkung. 300 langkung. Ayeuna teh bade aya bonus demografi. Malahan Bonus demografi teh bakal seueur mulang kali atau yuswa produktif. Nah gitu makanya tadi teh punten Mohon. hari abdi ngomong saukur urang lembur gitunya upami nyanak dina pendidikan tebih gitunya sebenarnya upami dina eta mah ai batur mah S2 teh sarjana gitu upami abdi mah S2 teh SD sareng SMP lulusan teh gitu tak gitu kisutannya eta sekilas dina urang anu intina we heula gitu kan nya
malahanan upami di Pedar Talek Cimane mah ya Allah mah rengseku 2 minggu lah gitu ya. Nah malah aya anu ayeuna anu berkaitan dengan misalkan sareng program pemerintah contoh Naon tah? nomor 8 dina Talek teh ulah sok mabok-mabokan cenah. Mohon Dina kumaha Talek. tah? Japan ku pemerintah ge ulaheun. Aya undang-undangna. Aya teh. undang-undangna nya. Mohon. Ulaheun teh mabok-mabokan teh atuh naon manfaatna gitu kan. Mohon. Cek talekna ge ulah, cek sumpah ti kolot lage ulah gitu kan. Mohon. Gitu. Tak makana hal wajar ayeuna lamun misalkan pemerintah ngabeberi misalkan kana anu sok marabok-mabokan. Nepi ka ngadama badan penanggulangan narkoba. Nah, gitu tika kan, aya ya. PNN sagala gitu kan ya gitu. Jeung aduh upami sekilas orang ningali undang-undang narkoba entongkeun deket wau ge ulah deh kana nu kitu mah kana narkoba mah nya ya mobil khusus ka para generasi gitu kan mending yuk urang babarengan lestarikeun tradisi budaya bangsa anu penuh dengan keadaban nya gitu penuh dengan pan dina ieu ge aya punten Sultan ya ku abdi sok dikoreksi gitu nya dina lagu kebangsaan urang ya lagu kebangsaan negara Republik Indonesia aya bait anu ya bangunlah jiwanya bangunlah badannya ya tak eta abdi di dia nerapkeun aku naon membangun jiwanya generasi teh ku talek supados gaduh adab membangun badannya generasi teh ku gerakan penca ku sabab Cimane ukur gaduh penca nah upami ayeuna tos di pondasian ku tadi teh ku talek gitu kan nya ya minimal gaduh adab generasi orang teh nya ai adab teh apaan duh eta teh gampang-gampang sasaha adab teh adab ka di bumi gitu nya ka Ibu Rama pan ayeuna maning geuning ya Allah ningali ku zaman ayeuna nya kisu tah iya jadi eta nu ku abdi diterapkeun nu ku abdi dijaga nu ku abdi dilestarikeun tah eta ki anu sementara saeuna teh nu ku abdi dijaga teh gitu Ki tiasa dicarioskeun ngawitan diajar pencak kumaha nuju alit atau usia sabaraha gitu sareng saha di mana tah aduh upami dilalakonkeun mah nya da cek tadi teh sekilas lah pengalaman nu menarik meureun aya nu matak pangirut atau naon gitu abdi teh upami sekolah teh mah bareto nya Yuswa SD kelas 4 pan bareto mah SD kelas 4 teh alit deh ya misalkan masih naon kadang-kadang mani hujanan kene sataranya SD kelas 4 teh gitu pan SD kelas 4 teh mah awantuneun nya gitu eta emut saur sepuh gitu kan bahasana kieu Asya teh cenah daripada naon sare beurang-beurang cenah gitu kan dari bareta mah pan latihan teh wengi wae nya wengi daripada sare beurang-beurang cenah atuh sia teh diajar-ajar ulin cenah gitu tah nya diajar ulin pan lamun murang kali mah tah diajar ulin teh minta jajan nya mana tuh jajan ai kapungkur mah sanes diajar ulin teh padahal mah urang teh titah diajar nyaeta penca kaulinan sepuh ulin gitu, Cimande ulin Cimande gitu kan jadi ulin Cimande lain ulin orang mau motor dengan gabragi gitu sanes juga teh di hiji di buruan gitunya orang teh gitu kan jadi mana aya nu ngadenge tak tek sampeurkeun kan gitu ai kapungkura kan latihan teh masing-masing buruan nya gitu masing-masing buruan da bumi na panggung payuna buruan kapungkurannya eta eta janten abdi upami kelepet tadi Yuswa kelas 4 ya kelas 4 SD lah nya SD gitu terus ya cek tadi teh ngeureuyeun ya kitu nya ngeureuyeun tah saatosna abdi lulus di sanawiyah hapur gitu ya, di sanawiyah gitu kan ya tetap ngalaman heula orang teh naon anu disebutkeun dagang ngalaman gawe misalkan orang teh bahasa eta mah entong gengsi lah ngababu lah gitu nya gitu jadi satpam bumi gitu kan ngalaman habis gitu kan Bikin kaca paripasna orang icalan oge sanes icalan di lingkungan orang maksudkeun ka abdi icalan teh sampai ke Palabuhan, icalan sampai ke Tanggung, Sina Barang gitu ya, icalan sampai ke Banten gitu kan, icalan alat-alat kecantikan gitu kan ya, mider gitu kan. Nah, terus bikin kata tadi teh, oh cekolat teh kieu kieu cekolat teh. Lamun urang melak pare, jukut sok yaradi.
tapi lamun orang melakukan pare mah jadi. Nah abdi mah melakukan tadi teh ilmu na heula ku abdi gitu kan aya deui paribahasa kolot kieu lamun urang nyair cenah disusukan naon wadahan heula kana kempis cenah gitu kan arek kuyeup arek kini-kini rek kurang rek jelen naon buku wadahan heula nya gitu tangke geus di darat urang tina kempis bahekeun kana aya kan teh digero mana keuyeub gitu kan lamun misal mana kini-kini gitu kan oh iya mah hurang oh iya mah jeleta tah eta teh naon ku abdi di alaman eta icolan segala macam dama itu iya ternyata geuninganan oh iya mah sanes hakna oh iya mah sanes tah wallahu alam da teh eta dihoyong-hoyong gitu nya katitip ku sepuh kawaris ku sepuh geuning ayeuna deukeun ka kieu perjalanan upami di etang-etang mah tos 30 tahun. Terus 30 tahun ya. Sumuhun abdi ngaheuyeuk barudak teh gitu kan. Terus ribuan atunya. Tahun 80 abdi sareng Pundulur, sareng Wadama, sareng Asep Winata, sareng kasepuhan nu ditarikolot mewakili kabupaten ka Bandung tahun 80. Aya pagelaran seni se-Jawa Barat waktu harita Banten masih bergabung Jawa Barat. Ya, tahun 80. Tahun 80 hiji abdi nembe lamun cara tanur mah tanur ka tiap lemur gitu nya ngaprak ka tiap lemur misalkan orang teh di samping orang oge belajar oge orang teh mere pelajaran ka dulu-dulu nu di lemur can aya ojek nya can aya listrik hujan kahujanan gitu kan orang teh nikre istiqomah orang ngajalankeun eta sabar ngan kade kana niat awana eta dina niat nya lamun orang niat ngelestarikan tradisi ulah gaduh emutan materi tapi niatan silaturahmi lamun orang gaduh niatan hayang ngelestarikan ngajaga budaya ulah dianggolahan usaha komodi babanda tapi teangan baraya sing loba eta prinsip adi anu dicepengki nya tah duikeun ka detik ieu abdi alhamdulillah masih di paparinan panjang yuswa kalayan sehat meureunana eta yuswa 150 genep masih kana katingali 45-an masih kana set masih kana singer masih kana gitu nya rancingeus ya 50 genep ayeuna teh 50 genep tapi alhamdulillah punten ki ya masanes nyombongkeun nya sanes ya ya maka ampun paralun ka masyarakat Kabupaten Bogor yuswa 50 genep tahun kamari tahun 2020 abdi mewakili Kabupaten Bogor dina sorda virtual Kabupaten Bogor ke tingkat Jawa Barat abdi tiasa ngangkat masyarakat Kabupaten Bogor penampil terbaik sesepuh kelas usia 50 tahun ke atas. Masih kene ya gitu. Tah ieu mah sanes ampun paralun sanes nyombong tapi kabingah abdi sanes ku nilai nominana tapi naon ya Allah janten itu kan selamat 30 tahun abdi ngaheuyeuk ge abdi tiasa ngajait masyarakat Kabupaten Bogor ke tingkat Jawa Barat. Anu tadi na teh tos lami teu kengeng predikat eta teh. Nya Kabupaten Bogor teh. Kajait ku abdi kamari tahun 2020 kamari. Virtualnya. Pindah virtual kamari kitu tah kira. Punten sanes nyombongkeun nya gitu. Ya. Terus kan kegiatan eta kan kalebetna kana pelestariannya. Sumuhun. Kana pelestarian. Aya oge kagiatan pelestarian anu sanes dangu-dangu mah kadang oge silat teh dipintonkeun dina karyaan-karyaan ya dina hajatan atau naon tah kagiatan anak kieu ari ya karya atanapi budaya tradisi kanggo misalkan orang dina anu dipintonkeun nya mau dipintonkeun ya mah acara seni lah nya aya acara misalkan dina nu hajatan mohon misalkan eta nikahkeun atawa nyepitan nya mohon atanapi 17-an gitu acara-acara itu pan cimane teh gaduhan babarat tradisi atau budaya anu sanesna di samping tina tadi dasar Pancasila dan Cimane. Mohon. Cimane gaduh budaya
parbut seeng. Parbut seeng tah siga kieu seeng palangkar pamirsa. Nya tah ieu seeng Mohon. tah. Ngan ai seeng kapungkur mah ieu asli Tamaga. Tamaga. Nya. Mohon. Benten sareng seeng-seeng nu ayeuna. Mohon. Nya gitu tah. Awis aya nama Tamaga. Sumun nya tah ieu pusaka ieu kapungkur canak besan Rama Abdi ya. Oh, gitu. Masih ku abdi dijaga gitu kan. Nah, eta teh budaya parbut seeng gitu kan. Parbut seeng teh cenah lamun di Batawi mah nya palang pintu eta teh. Mohon palang pintu Ya, palang pintu gitu kan besanan lah nya. Mohon. Besanan gitu tah eta. Nu kadua gaduh budaya Cimane teh ngadu bincurang. Waduh bincurang. Nah, Ada nya. lino. Yo, lamun tos ngareng ngadu bincurang gitu nya. Deuh mun asa sing aletir kan nya gitu kan. Nah, cenah di mana dipintonkeunana eta teh biasana ari besanan mah nya atau parbut seeng mah dina antara ngabesan gitu. Ari ngadu bincurang mah di mana aya nu hajat. Mohon. Nu hajat baik nikahkeun atau nyepitan. Engke teh nyelengkeung aya tarompet, pan aya bahasa kieu ya. Pam ke urang filosofi tah ieu gendangnya. Mohon. Ieu kempul, ieu gendang kan aya tarompetnya. Mohon. Urang teh di kajauhan kapelet ku suara tarompet. Mohon. Ya. Kaondang ku suara gendang. Mohon. Kumpul ku suara kempul. Mohon. Ngajadikeun urang silaturahmi. Mohon. Nya. Tina filosofi tarompet ge kapelet kan ku suara tarompet jauh-jauh kene geus ngelak tarompetnya. Jelengkeung gitu kan. Ge gendang gitu. Eta teh kaondang urang ngondang gitu kan. Nah, kumpul. Tah didinya henteu dionang semisalkeun hiji-hiji make onakan henteu. Ngaruh oh aya gendang penca di anu henteu kudu dititah deui barang daratang barudak ngora khususna kitu nya. Datang ka hiji lemur di mana nu tadi aya hiburan gendang teh dari didinya sebutkeun ngadu bincurang ngan. Nah, sancan ngadu bincurang teh aya hiji heula tradisinya eta sebutkeun ngareng kenek cenah kitu kan. Ngareng kenek gitu kan. Oh cenah aya tuh cenah ngareng kenek heula entong ngadu bincurangna naon nyata sebutkeun penca salancar Cimande. Oh, penca salancar Cimande eta nu diiringi ku gendang penca tah makana lamun misalkan ai kapungkur mah teu wantun turun ka pakalangan lamun teu tiasa menca. Gitu sebab ku sepuh teh sok dibabet. Babet bare teh mah lamun ayeuna urang turun ka pakalangan teu menca teh dibabet. Arek ku bakiak kan eta. Gitu. Ai budak ayeuna sanes kan. Gitu kan. Teu misalkan menca teu bisa naon torolong tuna kan. Tuna jadi we kitu ribut engke teh kan. Parasya eta nu sok salah luar. Jadi teu ngarti atau henteu terang kana sepuh urang teh nitipkeun teh jang naon. Panta-pantana nya teh dipida. Atuh pan aya tahapan itu cekolot teh kan kitu. Ulah sok ngawudu ka itu gua kalapa mah atuh. Ulah turun ka pakalangan teh bisa menca mah. Gitu, ai jang kekuatan mah dah yang teu kudu ge dina gendang aya jang aya kekuatan mah gitu kan nya. Gitu tah eta. Jadi aya dua tradisi budaya anu. Nah, terus aki kan tos 30 tahunnya ya. Istilahna mah non kawarisan pikeun ngayakeun pelestarian budayanya Kang Cimande ieu. Sajauh ieu gitu nya ari ti pamarentah atau ti Pemda komitmenna naon kanggo Cimande ya bisa katerang aki. Dasar namanya sadayana pemerintah ti handap teuikeun ka luhur ge da aya bagianna aya bidangna. Mohon. Jeung malah aya menterina. Mohon. Nya kanggo kebudayaan gitu kan. Sadayana wisata budaya mah gitu nya. Mohon. Nah, ari abdi mah da sakieu tadi teh nya. Abdi henteu nyalahkeun ka pemerintah. Ngan prinsip abdi kieu. Abdi mayunkeun kana kewajiban daripada kana hak. Mana kewajiban abdi? Kewajiban abdi nyaeta ngalestarikeun, ngajarkeun, ngadidik generasi supaya kena kana tradisi, kana budaya urang. Ya. Tah. Jadi abdi mayunkeun kana karya moal waka menta suam isin. Seueurna kieu menta ditiheulakeun. Karyana teh can aya. Ai karya teh can aya. Kan karyana teh seueur. Tapi pan kieu abdi kembali kana talek.
Mun. Saur sepuh Mun. lestarikan tradisi jaga budaya ngan ulah menta. Oke. Jadi tenan naon upami abdi nu menta da abdi mah Bener, gitu. barang deui nya. Dina hartosan kieu upami pemerintah saketarang Enten, Simkuring, Bang. misalkan menteri olahraga nya pemuda dan olahraga. Sok biasa aya pengadaan alat kesenian. Omat kasaderek amran atau ka dirjen ieu titip pesan pangnyaogikeun alat atau tambahan anu tos 30 tahun sugana harus di daya tulisan kemungkinan tenan naon tulisan tenan naon atau misalnya perusahaan-perusahaan atau lembaga pemerintah salianti meureun ngayakeun ambulan bisa oge kegiatan kakesenian teh dirojong misalnya ku aya kendaraan supados upami aya uleman pikeun tadi naon parabut seeng Semua. sajablana biaya operasional teh teu ageng karena alat transportasi minimal hiji lah sa Cimandeun tiasa silih tamut meureunnya Sumuhun. upami kitu mah ari abdi mah kiri dia mah teu kengeng abdi kengeng gitu sakitu terus ki memeh hilap ya emang tadi seserian seriuskeun ya aya nama da area di Suara Pendidikan Merdeka langkung dirojongkeun kana bidang atikannya Sumuhun. ya nambah pangawaruh jeung sajabana ki upami menca sok dikenal ku istilah jurus. Sumuhun. Nah, Cimande teh aya sabaraha jurus sih ki? Jurus Cimaneh ngan dua. Kan dua kumaha tah? Hiji nyerang dua ngahindar. Ya. Gerakan lah Nah, upami gerakan tah gitu. Ai gerakan mah asa tadi teh nya. Gerakan dasar meureun. Urang teh kedah menyadari Mun. bahwa orang lahirna ke alam dunia teh tos kumplit ku Allah teh. Mun. Tos dikumplitan. Tah. Ya. Kumaha tah? Contoh kieu lah misalkan. Abdi mah teu tiasa nanaon cenah. Mohon. Can pernah belajar silat, can pernah belajar itu ieu cenah bela diri lah kasar. Mohon. Nah, tapi begitu orang misalkan keur mapah, set mapah di dia motor. Mohon. Arek nabrak urang tapi urang nempo gitu kan. Urang teh mundur. Mun. Ya, ngahindar kan? Menghindar. Berarti geus bisa eta. Bela diri. Ya, secara teh gitu kan naluri eta. Mohon. Bawaan sejak lahir eta kan. Mohon. Atau orang keur mapah gitu kan. Murag kalapa tapi nempong ngarengnya misalkan para pasna nggak kalapa mundur orang teh selamat kan itu kan ngahindar tanya tos lebet karena tadi teh hanya bela diri. Ya, cuman aya bela diri anu terlatih atau terlatih tah. nah gerakan anu dasar di Cimaneh mah da teu seueur nya tadi teh jadi setiap gerakan teh ngandung arti ngandung filosofi baik karena kanggo bela dirina baik karena kepribadian orangna baik karena segala bidang contoh misalkan di Cimaneh aya selup tempel di dia lah soat mun urang bulu tangkis ieu nyepeng kok ieu raket selupnya nah bidang olahraga. Nah. Terus di bidang petani petani lamun nyekel pacu teu aya nu kieu ka hareup hiji tukang hiji bari kuda-kuda nya tah di dieu teh asupna upami dina Cimaneh mah eta sebutkeun jurusna batekan atau besotan nya tarik kan teu aya nu ajeb gue kitu nyekel pacu teh kieu jegrek gitu. Terus oge dina urang dina bidang kegiatan urang misalkan dina misalkan lamun nu make naon ya dina bidang pendidikan ya Pak Guru. Iya Pak Guru. Upami guru umum ya nulis bahasa Indonesia atau bahasa ti kana ti kiri ka kanan. Nulis teh kan. Nah, ti dieu kan. Tuh ku tempel. Ya kan? Nah, ka kanan ti kiri ka kanan. Lamun guru agama. Tah. Ti kanan ka kiri. Ya, kudu majuna ka dieu. Nganggo serong. Kan aya tempel, aya serong kan. Nah, ayeuna lamun misalkan kegiatan tukang nuar misalkan. Nyepeng bedogep. Aya teh nu nuar kayu atau nuar tangkacau kieu gitu. Teu aya. Set cikir singgul. Balas serong. Begitu murad rawel. Sabat. Itu kan? Tina gerakan teh. Jadi sadayana oge anu kegiatan urang teh aya
Ya, filosofisna. filosofina. Di samping orang oke tadi teh aya pariwas cekolot kan kieu kan. Lamun hayang peurah kudu peurih. Wayah, nah lamun nyeri malah mun diajar. Gitu nya. Dipeureuh. Atuh, tangan hayang lamun hayang peurah kudu dipeureuh. Iya kan? Nah, anda dipeureuh teh cenah eta nyata hiji syarat lamun urang arek belajar ilmu Cimande, nya arek ngalap ilmu Cimande gitu kan ilmu kasepuhan Cimande. Syaratna hiji sehat jasmani jeung rohani. Kadua upami urang gaduh masih kene aya Ibu Rama Widi tinu janten Ibu jeung Rama nya tah engke kakarak we tos eta dongkap kanu jadi guru tah engke aya nyaeta syaratna dipeureuh ditalek teh nya ditalek gitu kan itu ulah ieu ulah mana nu meunang mana nu ulah lobana mah nu ulah salah satunya tadi teh nya ulah sok mabok-mabokan cenah gitu kan tah eta salah satu inti eta sebab ruksak segala macam muskana mabok nya gitu tah eta teh syaratna teh nyata tadi teh lamun syarat urang kepribadiannya keluarga izin tinu janten Ibu Rama sehat jasmani jeung rohani namanya weh urang teh ka guru tah kitu eta moal beres dua minggu dah pamiranya. Oke, separos teu 2 minggu urang ngobrolkeun. Aki upami aya nu nonton atau siswa-siswi SMA Cijeruk gitu ya atau anu teu caringin atau sajabena. Upami hoyong diajar kana Cimande neleman ieu mah neleman ari neleman pan supaya basuh sadayana nya sanes terang hungkul. Nah tiasa datang ka dieu atau memang tiasa oge misalnya dibuka di sakolana gitu. Ayeuna mah tos zamanna transparan cenah kitu nya. Benten ieu sakal kapungkur. Ai kapungkur mah latihan teh tengah hungi. Jam 12 teh kan subuh tah. Komode lamun keur zaman sepuh-sepuh mah cenah komo keur zaman penjajah meureun nya. Kitu teu meunang kampa kumpul teh cenah gitu kan. Gitu makana sing sulumput gitu. Sacaangna ku paling oge ku bulan cenah gitu kan. Ai ku zaman ayeuna mah transparan ku ayeuna mah malahanan kedah nama punten ieu mah kedah nama Kabupaten Bogor mah anu gaduh hiji tradisi budaya nya anu tos kakoncara nya ka mancanegara kedahna ngadamel hiji perda peraturan daerah diwajibkan untuk muatan lokal ekskul di setiap sekolah itu adalah budaya original yang ada di Kabupaten Bogor. Kedahna ngadamel eta gitu kan. Gitu. Biasa meureun ieu ka komisi baraha nya nu ngadamel perda teh. Mangga abdi mah terang da komisina baraha-baraha mangga eta mah. Mangga eta mah gitu. Haturan kamari nu nembe ngobrol masalahna komisi hiji ti DPR RI, ti DPR Bogor mah tacan malah. Jadi upami aya nu ngaoskeun atau terang nu gaduh kenalan kolega sejabina di komisi 4 di Kabupaten Bogor, omat aya usulan ti warga ti pelestari Silat Cimande kumaha upami pencasilat Cimande teh didamel perda sangkan lebet karena proses lokal. Pengajaran muatan lokal muatan lokal ekstrakurikuler gitu. Atau dina materi penjas atau di bahasa Sunda atau di ekstrakurikuler ya. Supados payung hukumnya jelas. Gitu. Jadi engke meureun tapi satu acan aya perda oge tiasa meureunnya engke saung Cimande atau perguruan-perguruan di Cimande memfasilitasi pikeun ngajarkeun kanggo para siswa di wilayah pangcakat nama minimal caringin Cigombong Cijeruk. Insyaallah abdi malahanan tos sama catamanya kasadayana upami nu tong ngadamel skripsi atau nyusun skripsi atau misalkan pembuatan film dokumenter naon gitu kan terutama upami misalkan aya acara-acara di kepemudaan abdi malah punten sanes nyombongkeun sareng pundulur sareng ngadamel lagi kan sot cante bilih di lemur ieu bade ngayakeun misalkan memperdalam atau misalkan hayong latihan gitu kan nya hayong belajar misalkan tetiasa dongkap misalkan ka saung abdi ka tarikolat abdi siap untuk dongkap ka tiap lemur eta gitu. Siap dongkap ya, malah gitunya. Abdi cek tadi teh ngarasa bangga gitu kan upami tadi teh setiap sekolahan teh ngulem misalkan ya atau merogramkeun mari kita teh sakola teh tempat anak orang anu dididik para guru ya ngan bentena sakieu
upami guru bidang teori mah raos Mohon. dilebet bari calikna kursi gitu kan nya gitu kan ngan benten deui upami abdi sareng misalkan wadama sareng nu pelatih sanes sama mana kudu kekeleueuhan bari gerak mari kudu papanasan gitu kan tah ieu mah lain arek titah misalkan ngabedakeun kuliah sanes itu eta mah itu mah dina pagadamelanana nya gitu ngan tapi di dinya abdi gaduh kepuasan batin ya kepuasan batin alhamdulillah kumari kieu punten Mohon. punten ya maka dinas pariwisata sanes abdi ngayatekeun ka dinas pariwisata percuma teu aya hartina euyah-euyahan tamu negara ka urang khususna ka Bogor Mohon. nya gitu pan mun aya tamu negara teh anu terutama pariwisata hayang aya nu ditempo Mohon. hayang aya nu ditingali hayang anu dirasakeun malah hayang aya nu perlu dibawa kan gitunya gitu tah ayeuna lamun misalkan di urang teh mah aya hiji tradisi budaya terus kakoncara ka mancanegara nya ai generasina teh kieu we gitu nya nangkep harigu henteu peduli atuh percuma loba oge nya nah malah nu kudu diibanggakeun mah ku urang ayeuna punten sapertos abdi di dieu di Saung Pencaya setiap dinten Minggu ngurang kalih ti yuswa 4 tahun Mohon. Oh, ti Yuswa 4 tahun terus aya nu latihan. Mohon. ti yuswa 4 tahun Ya. tos sadar gitu ya bagi sadar belajar karena tradisi tah ieu nu kudu dibanggakeun heula mah ku urang generasi urang ya sebab kita begitu dongkap tamu mancanegara teh oh aya generasi nah gitu kan ayeuna seueur tamu dongkap tapi teh nempo naon nah gitu kan gitu tah jadi ieu abdi malah tadi teh ya sot mangga bilih misalkan di sakola-sakola anu meryogikeun gitunya mudah-mudahan kehadiranana ieu hiji tradisi di hiji sakola ataupun ten ya mah ulah tika tawuran aya barudak teh Ayeuna mah upami bade gelut ge bari terprogramnya. terprogram Ajukeun di tengah gitu nya. nah Bari gitu kan latihan. gitu ya ulah ayeuna pan saha sih anu untung ngai tawuran teh punten ya nya ka barudak gitu kan ieu mah amanat aki gitu kan saha teu aya nu untung tawuran teh kitu nya karunya ka kolot karunya ka keluarga karunya ka masa depan urang karunya ka masa depan negara gitu kan saha di pundak saha masa depan negara di pundak araranjeun para pendidik ya atau para muridnya gitu abdi Ya. Ki, sate acan orang pungkas terakhir. Sumohon. Ayeuna teh di Sasi Mulut sok aya kagiatan Sumohon. di wilayah Caringin Cimande ya di Sumohon. program. Kagiatan naon Ki? Supados tararangan ieu teh dari YouTube mah podcast mah kemana-mana kan. Sumohon. Asal terang bahasa Sunda pasti ngartos. Kagiatan naon Ki? tos ngajantenkeun hiji tradisi Mohon. anu lahirna wallahu alam abdi can lahir ge eta mah tos aya nya Mohon. eta teh dina setiap sasih maulidnya aya teh samping orang teh oge ngagungkeun junjunan urang nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta aya hiji tradisi ngabungbang nah malahan eta bahasa ngabungbang teh abdi oge teukeun ka ieu mesti ieu mah kitunya naon ieu teh ngabungbang teh gitu kan terus dipilarian da tetep urang oge nya da ilmu Cimande tadina tos di mana-mana teh ngalengkah gitu kan urang dan taros ka sepuh-sepuh nu kapungkur nu pernah belajar sareng sepuh urang di dieu naroskeun naon sih aing ngabungbang teh ngan diperhatikeun ieu teh nu daratang teh contoh da di dieu mah sepuh di dieu teu nyebarkeun ondangan nya sugan ngondang ka para pedagang ke tangga misalkan mulut daragangnya teu terus ya misalkan ka para muhibin atau misalkan ke muhibin kasepuhan kayak mulut darongkapnya atau misalkan ku ondangan henteu sadayana ge eta mah hakikat Allah anu ngulem syariatna kasepuhan sareng eta anu pernah tadi teh katetesan ku cai kecer cai peureuh ti kasepuhan nya seueur anu tos turun temurun ti uyutna ka akina ka ramana ti ka ayeuna ka putrana ti ka incuna ayeuna terus ngabungbang eta teh bahasa teh cenah naon sih aya ngabungbang teh cekolot cenah bahasa cekolot teh baheula urang keuning ayo dak urang ngabukbak ngabukbak ayo bebersih berarti kan nyaangan nah
aja bebersih teh pan lain bebersih ku cai unggul gue eta mah misalkannya alat teh bebersih urang teh ngabubak leuweung oh bersihan korea atau cacar kan gitu terus lamun misalkan orang berarti orang teh bebersih diri bebersih jiwa orang nya ngebersihan jiwa orang kuwasilana orang nepungan guru orang nya silaturahmi ka guru urang gitu kan dongkap ngalap barokahna urang ziarah ka kasepuhan ya ziarah ka kasepuhan terus sakitu terus kan orang teh tah di bumi kasepuhan teh urang teh kempal nya kempal sareng urang mana-mana berarti silaturahmi kan silaturahmi cek kiai berkahna silaturahmi teh ageng kan tah eta ngabungbang teh jadi ngabersihan jiwa urang gitu nya punten ieu mah bila aya nu hilap da maklum da abdi mah deuk atuh ieu mah abdi mah sepuh oge sanes sepuh ku ilmu tapi sepuh ku umur we gitu kan ilmu mah boro-boro gitu nya ngan mudah-mudahan aya manfaat masalahna sareng abdi ge da tetep we kasadayana para generasi para kasepuhan nu di mana wae ayana gitu kan wabil khusus gitu kan anu aya di anu ngalestarikeun tradisi tetep yuk urang silih doakeun nya silih doakeun teh eta tradisi teh eta. Oke, teu karaos hampir sajam langkungnya urang ngobrol teh Ki Didi. Seueur keneh nu baris ditaroskeun saleresna nama tapi insyaallah dina waktu anu sanes dina acara Wangkong Sunda. Ari Wangkong Sunda teh basa panganteur nganggunakeun basa Sunda nyaritakeun utamana patula patali jeung budaya Sunda. Seueur lega gitu. Sumun. Nah, urang cekapkeun dugi ka dieu tapi sateu acan ditutup. Sim kuring nyuhunkeun aya sawacana atau inti nu baris didugikeun ku Ki Didi perkawis Penca Cimande. Mangga Ki Didi. Atur nuhun Isutan hapunten kasuhun kasadayana abdi nitip nya bade nitip kanggo wabil khusus ka para generasi saur cek abdi sok gunem atau sok misalkan dina guyon ulah ngaku orang Jakarta upami teu terang Monas nah nya gitu ulah ngaku orang Bogor upami teu terang Cimande nah gitu kan nya nah abdi terang cenah Cimande nya tapi leuwih jero deui gitu kan Cimande teh tadi teh nya gitu kan tah janten urang teh kedah ngarasa bangga wabil khusus urang teh jadi urang Sunda anu seueur budayana nya bu Sunda mah malah tikeun ka disebutkeun cenah urang Sunda mah atau bahasa Sunda idungna bahasa cenah nya Sunda mah aduh ngan gitu kan nya ngan abdi prihatin sabenerna mah ayeuna kumaha tah aya urang Sunda teu ngarti kana bahasa Sunda punten teu bisa bahasa Sunda ge gitu kan tah ieu kewajiban saha kewajiban urang sararea nya kewajiban urang sararea ulah sok disalahkeun barudak ulah nya ulah sok disalahkeun da ngaranna ge barudak mah kan diajarnya nya diajar tak urang anu selaku para pelestari tradisi para pencinta budaya wabil khusus budaya di Kabupaten Bogor oge nya gitu atau budaya bangsa hayu urang jaga mumule budaya urang budaya ketimuran urang anu penuh dengan keadaban ya penuh dengan kesopan santunan sopan gitu kan cek tadi tanya santun sopan dina ucapan santunnya perilaku urangnya itu ulah nepikeun ka ayeuna teh aya bahasa kieu ari bae lempang cenah dina hareupeun rungkun pupuntenan ari liwat hareupeun kolot cenah kos gebog palit da ieu nu paur teh nya adabnya adab eta aduh eta kesopanan eta teh aya gitu kan nya tah sugan ari ku urang ku ngagali ngalestarikeun tradisi sepuh urang mah anu penuh dengan misalkan urang tadi sopan santuna sagala rupi sugan generasi urang teh moal kabablasan ku sakituna para generasi muda anu wabil khusus nu aya di wilayah Kabupaten Bogor oge anu aya di Indonesia gitu kan hayu urang lestarikeun tradisi budaya warisan nini aki urang nya anu memang tos kakoncara wabil khusus tradisi Cimande budaya Cimande abdi selaku generasi pelestari budaya tradisi Pencasilat dan Cimande kalintang bingahna upami aya anu
ngulam ngajakan gunem catur Kang Cimande nya Siap. gitu siap abdi kumargi tadi teh abdi bade nitipkeun Mohon. ka generasi ya sebab ruksakna negara Mohon. ya tunggu keruksakan negara lamun tos wargana poho kana budayana Mohon. gitu makanya kumaha carana yuk orang supaya generasi orang ulah tigin kapoho karena budayana supaya ke negara tetap nanjer khususnya negara kesatuan Republik Indonesia sakitu aki ya Oke. Hatur nuhun. Dulur-dulur tekan atikan merdeka 107,7 FM SMA Negeri Cijeruk tiasa ditinggali di YouTube Suara Pendidikan Merdeka atau SPM Radio oge di kanal Facebook. Urang tos dugi karena panungtung tina obrolan sanes hartosna seep tapi memang urang kawatesanan ku waktu. Kanggo dulur-dulur nu gaduh waktos, boga gaduh ka heman, kaduh ka kapanasaran yuk aya kagiatan anu rada tiap tahun rame gitunya. Aya acara ngabung-bang di Cimande, mangga sumping ka dieu. Tapi teu acara ngabung mangeng mangga sumping tiasa ka saung pelestarian Panca Pusaka Cimande tiasa penak sareng kididi atau sanes nu saranesna. Hatur nuhun anu kapihatur sae sareng hakma datang nanti Allah kalepatan murni kalaipan simkuring. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangga sadayana.